Kieu ayeuna kan urang seueur pesan pengaosan aya nu disebut salafi, disebut ahlus sunnah, aya sebut selain eta kajian sunnah gitu nya. Gitu. Nah eta nu leres kumaha salasna mah teh. Taib. Jadi istilah ahli sunnah nu disebut ahli sunnah teh nyaeta hiji jalma Islam anu dina beragama teh nyekel pageuh kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah teh nyaeta al-hajjul ladzi kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah teh nyaeta pituduh petunjuk anu Nabi jeung para sahabat aya dina eta jalan petunjuk nyaeta pituduh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah teh artina jalan Rasul sareng jalan para sahabat. Maka istilah kajian sunnah, istilah ahli sunnah nyaeta jalmi anu nyepeng pageuh kana ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat. Jadi itu istilah ahli sunnah. Maka ahli sunnah teh pada ngaku ku sabege nya da hayang kabege umat Islam disebut ahli sunnah sabab eta jalan anu pasti matak nyalametkeun dina agama tina kasasaran di dunia, nyalametkeun di akhirat jaga tina poe kiamat tina sina neraka tina ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ahli sunnah teh jalmi anu berpegang teguh kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitu aya jami anu aya partorosan aya disebut salafi, aya disebut ahlus sunnah. Nah, itu bedana gitu. Taib. Salaresna istilah salafi, istilah ahli sunnah, istilah firqah najiyah, istilah naon dia taifal mansurah eta hiji sifat anu disematkeun atau sifat anu tetepkeun ka jalma anu tadi berpegang kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngan istilah salaf mah istilah anu dinisbatkeun ka para salaf. Eta as-sadrul awal min hadhil ummah. Ini generasi awal ti umat ieu. Kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Urang dina beragama teh wajib nuturkeun ieu kaum salaf sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sadaya jalma teh nyaeta jalma nu hidup di zaman generasi kuring cek Nabi nyaeta saha anjeunna sareng para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum tuluy saenggeusna generasi para sahabat nyaeta para tabi'in. Tuluy tsumma alladziina yalunahum tuluy sabadana para tabi'in. Tah tilu generasi teh anu dipuji ku Kanjeng Nabi. Ari pujian ieu teh lain ngandung harti sekedar pujian, tapi urang salaku umat Muhammad wajib urang nuturkeun ka tilu generasi dina urang beragama. Jadi salaf teh nyaeta aranjeunna para sahabat, para tabi'in. Ta istilah salafi mah nyaeta jalmi anu nyandarkeun ka eta kaum salaf dina beragama. Jadi istilahna eta keneh, da eta mah sifatnya. Maka istilah salafi, istilah sunnah eta mah lain ormas. Anu aya ketuana, aya benderana nya, aya bahkan aya seragamna kitu nya. Nah, jadi istilah salafi ahli sunnah sanes ormas tapi eta mah memang sifat jalmi sahabat ge umat Islam lamun nyepeng pageuh kana petunjuk Nabi para sahabat kaum salaf maka eta disebut salafi, disebut oge ahlu sunnah. Pengajianna misalnya nya pengajian atau nabi kajian salafi, kajian ahli sunnah. Itu. Ya. Kitu nya urangnya. Turun kata polarana barakallahu fiik.